Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe tilu genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setiabudi, pantol sarang jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sarang teholna aya di Madiun. Kuncina tinggal nyetak di Samarinda, kamar mandi sarang ruang tamu aya di ujung Berung. Sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Saatnya canggihkan. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini, Kang? Harganya, Kang? Ini mah harganya 3 juta, Kang. Mahal gening. Nah, bisa gitu, Kang? Lauk ini mah, Kang, lamun disimpen na akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah, bisa gitu, Kang? Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Nah, anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jelma nu berwawasan, jelma nu apal iraha kuduna hitut. Jelma nu misterius, jelma nu hitut tapi batur nu nyahuan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yang hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari sering ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodoh, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit, lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket teh bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara.
ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan, nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Mohon milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Mohon Pak, milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang weser sirop, Mang. Mangga kasep, seueuran esna tanah pinte. Ah, biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya. Tong hilap, siropna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari Saklitmov, cik kadieu. Ya, Bu, Abi. Kadieu bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes, Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitmov. Oh, eta. Semari teh kan singkatan, Bu. Dinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitmov. Sabtu Kliwon 7 November, Bu. Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Sing balik atuh Mang jualan soto teh. Kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti aya kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Hong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagang mah. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Ya naon Aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timba anjing emberna. Tonggo hujrut Aki, tadi teh jamu sari rapat nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang mangke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Ah, da bapak mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sip. Sok, Sip. Sarang naon wae tuangna, Sip. Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 Sip lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangun teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina deh. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba sagala. Sumpah bapak abi menteu. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas, Pak. Nah aku naon? Iya, Pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk. Mangga da pada jeruk. Jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan ieu mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu.
Mangan bade tahu Sumedang. Tahu dijamin pelem. Jeruk kabita yang pisan ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang mungkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun. Mang, dicalan naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong.